Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangguberahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Ki Sunda bisa antar jagat pramudita. Wilujeng ditepangkeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata anu kiwari baris naraskeun ieu carita karangan kedeksa dina juru Si Kancil ti Pakidulan nu ayeuna bagian anu ka-36. Sakumaha anu kantos di Bandungan di dahanca nu katunda bagian ka-35 pedaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsana bedarkeun ka aya di Gunung Bentang khususna atuh ka Jang Topan harita tos tiasa tepang jeung akina nyatana Aki Surasa malihan mah Aki Surasa ngadongengkeun naon rupa rusia anu diunek-unekna harita dibejakeun didongengkeun ka incu pituina nyatana Jang Topan teh. Kumaha atuh para pamirsa lajengganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam dina ieu carita mangsa alam pecat sawed di gunung. Harita teh kaayaan alam estu geuning bengras manuk-manuk krecet di sarada mapaesan kaayaan alam harita aya anu keringyungan kawantu panas di Gunung Bentang teh harita teh breh aya hiji sasaungan harita di tengah-tengah leuweung horeng siman horeng eta teh patempatan Aki Surasa anu alhamdulillah kadatangan ku incuna nu katalah Jang Topan ya. Harita teh atuh Aki Surasa keur ngadongengkeun kahirupan Jang Topan nu sabenerna kitu kieu nepikeun katamatna dibejer beaskeun kabeh. Aki Surasa barang cacap ngadongengkeun lalakon hirupna lenyap atuh hate Jang Topan lumanyap. Terus nahan napas ngadarikeun rupa-rupaning perasaan anu ngagelak jeroin dada. Tahan jelu kakeheul kasedih jeung rupa-rupaning perasaan sejena. Pagalo ngajadi hiji, ngagulung dina jero dada, ngabuahkeun hiji perasaan anu susah pingaraneunana. Lamun jiwa Jang Topan kosong molongpong mah jigana kumaha moal teu lopek bakatku berat narima eta beja ti akina. Dah kitu kasep incu Aki sing sabar sing tawakal ya kitu kajadianana tuang ibu rawuh tuang lama teh. Aki harita teh bisa nulungan sebab anu jahatnya kaburu kalabur ceuk Aki Surasa dumareda mungkas dongengna ari ras ku kajadian-kajadian puluhan tahun katukang. Atuh Jang Topan can nemba deui hatena jadi teu puguh rasa si panon ngenclong untuk kekerot ngancing rek ngomong teu wani kenal cacak lamun can aya dadasar anu kuat mah moal teu ngajerit barjeng gegerengan
Ngan untung jang topan ayeuna mah geus asah jejehan. Geus di dedetan ilmu pangawruh sarta geus nyaho di mana asa manusia. Aya di mana jeung bakal ka mana balik. Jadi tereuwas teuing ngadenge beja kitu ti akina teh. Masih keneh kuat pikeunahan. Nya lila kulila mah teger hatena jang topan teh. Pok ngomong semu-semu dumareuda. Ki kutang tendugikeun kaki itu pun biang sareng pun bapak teh. Di mana kuburanana aki? Jauh. Di wewengkon kontrak Kasep. Saha nu jahatna? Saha anu tilu jalma teh ki? Saha deui lamun lain si Peci badega tuang rama anu kasasar pikir. Ajawa kasasar lampah. Dibantuan ku baturna nu ngaran si Jamri jeung si Somed. Ceuk Aki Surasa ngalangkepan katerangan kelawan tandes. Abeg atuh jang topan ngarenjang ngerasa kaget. Lantaran inget katilu jalma anu anyar keneh datang ke bumina ajengan teh. Ngaku nama teh ngaran si Jamring jeung si Peci. Atuh harita jadi curiga. Buah-buah eta tilu jalma teh anu mateni indung bapana diriina. Aduh, tenyana. Orang kitu taki cik abdi nyuhungkeun piwejang. Na kedah kumaha ari abdi ayeuna? Cek jang topan kawas anu susah kupilampaheun. Asep. Eta mah gumantung kumaha hidap bae. Sabab hidap nu bakal milampahna. Hidap geus boga jalan sorangan. Hidap boga tujuan sorangan prak geura pilih. Nyahare kumaha aki mah moal pipilueun rebayu mah. Ngan aya amanah ti aki. Panghade-hadena jalema teh nu gede hampura. Anu teu neuteuli, anu mentingkeun balarea batan dirina pribadi. Bakal alus pisan eta jalma. Lamun teu ngabogaan karep pikeun malas ka papadaning manusia tina hal kajahatan. Keun da aya nu ngatur, aya nu nalingakeun, anu sagala rupa luwih ti urang Kasep. Ceuk Aki Surasa ngomongna daria pisan mamatahan kaincuna. Maksud Aki teh kumaha Ki? Kieu topan. Mun urang meunang kahadean ti sesama manusia, pek balas deui ku kahadean. Barengan ku doa muga-muga eta jalma meunang wawalas ti Allah ku kahadean leuwih gede. Tapi sabalikna Kasep, mun urang ngarasa diteung-teuinganan ku batur atawa meunang katugenah, meunang panghina, meunang panyiksa atawa naon we anu matak nyeri kana diri atawa kana hate. Ulah hayang malas. Pasrahkeun we ka Nu Maha Kawasa. Sarta doakeun muga-muga eta jalma sing meunang hampura ti Allah. Sarta jeung sing dililirkeun hatena. Sing jadi welas asih ka diri urang. Naon margina Ki? Naon margina? Naon sababna kieu Kasep? Sabab manusia mah eueuh hak pikeun malas kajahatan batur. Bisi teu adil, bisi teu merenah. Nu akhirna matak nambahan dosa ka urangna. Dah, urang jalan kitu. Leuwih hade tong dibalas. Panai dah aya nu baris tebalik. Apa ditungkeunana?
sarta aya anu bakal ngabalesna. Nyatanya Allah nu Maha Adil. Tah kitu Kasep. Ngadenge wejangan kitu ti akina Jang Topan unggut-unggutan. Manehna ngarti geus didongengkeun nepikeun ka jentre mah ku akina. Ujang Topan geus kanyahoan maksud omongan akina. Yen manehna dipiharep supaya ulah boga rasa hayang males ka si Jamring jeung batur-baturna. Sok sanajan si Jamring eta geus mateni ka indung bapana. Lebah dieu Jang Topan perang sabil. Perang nu kacida pisan beratna. Naon sababna? Sabab perang jeung dirina pribadi. Dipikir-pikir tetela papatah akina teh taya bedana jeung papatah kerasa ajengan Nurpala. Malah ajengan Nurpala sorangan geus mere conto baheula. Kolotna aya anu maehan, tapi ayeuna anjeunna teu aya maksad males pati. Malah hayang ngaku dulur kanu jahatna. Ngan hanyakal nu jahatna eueuh datang. Kelakah der ngirimkeun anak buahna pikeun manjangkeun rasa musuhan. Kunaon ngahulang Kasep. Kaharti omongan aki tejo. Aki surasa tumanya kawas anu cangcaya. Bisi omonganana henteu teurak ka incuna, teu asup kana hate incuna. Atuh mending ngagebeg Jang Topan harita, ret ngareret ka akina pok harita. Duh kahartos aki. Tembana kitu ge laun. Tah kitu ki aki maco. Ngan aki moal milunang tukeun. Moarek nuduh-nuduh. Eta mah prakwe kumaha hidup. Sabab untung rugi ge hidup sorangan nu bakal ngalamanana. Aki mangajakar merebong bolongan supaya jalan sorangan hidup. Supaya jalan sorangan hidup teh ulah gajedoin itu maksudnya. Mohon atuh akhir kitu mah. Ku abdi teh katampa pisan. Nya sanggeus kitu mah Jang Topan ngarasa lugina. Lugina teh ngandung harti teu boga kapanasaran deui. Naon sababna? Sababna mah lantaran nasib nu jadi kolotna geus kanyahoan. Orengan karijanatna geuning da geus marangot dina mangsa manehna baheula leutik keneh. Atuh teu aya udageun deui ayeuna mah Jang Topan teh. Iwal ti terus ngulik ilmu pangawuruh nambahan luang jeung pangabisa pikeun pibakeleun hirup. Milih-milih jalan anu sakira matak salamet dunya jang akhirat. Kumaha ari Aki Surasa sugumaha deui. Sabab tetela geuning incuna teh nembongkeun sikap anu teu aya picurigaeun. Katenjona bangun ayam tentrem teu marudah teu nembongkeun ka hariwang. Nya satuluyna mah kaumrang hirup sabiasa babarengan di pasir bentang. Jang Topan atuh harita ngarasa sono ka tempat matuhna baheula. Manehna meh unggal sore atuh ngeuringan kebon alak ilik ngaruris papelakan. Menikeun ka para rangling bare tomah tatangkalan pelak manehna teh leutik keneh. Nah ari ayeuna geus jararangkung. Jang Topan memang rajin. Dak diwarah ku akina. Tuncab-tancab sakala dipelak. Geus mimiti resep pada tatangkalan. Nyaah kana tutuwuhan. Da geus karasa pisan mangpaatna daek tuncab-tancab tatangkalan mah. Manehna bisa hirup bisa senang teh dibantu ku tutuwuhan nu memang loba gunana. Tegasna mah Jang Topan teh mika cinta pisan ka alam jeung lingkunganana. Ngan aya kahanyakal saeutik si Jang Topan teh.
Naon nu biasa sok ulin dibarengan ku si kalong alias anjing, ayeuna mah si kalong teh eueuh. Ceuk katerangan aki nama si kalong teh cenah ditekuk ku maung, terus digusur cenah dibawa ka leuweung. Akina teh bisa nulungan lantaran harita teh akina keur gering teh bisa olah kaya. Nu kari teh kudana anu aya teh ngan hanya kade kudana ge geus kurang tanaga lantaran umurna geus kolot teuing. Ku Aki Surasa atuh geus tara dipake tanagana, tara dibawa init-initan jauh, malahan mah geus teu di kandangan we sinaluntang lantung we sorangan di bibir imah, nyatuna oge neangan sorangan di bibir. Heuleut sawaktu tisaprak Jang Topan datang, brek Aki Surasa gering parna. Kasakitu tadina ditahan-tahan teh ayeuna mah teu beunang dianggap enteng. Aki Surasa geus teu bisa ka mana-mana, ukur namprak dan namprak we dina pangsarean. Aki, naon nu karaos? Cek Jang Topan bari musapan leungeun akina. Panon celong. Harita teh melong kana beungeut. Jang Topan ditingali teh ku Jang Topan akina memang geus kanyos haropak pias, padon oge celong jero. Geus teu puguh nu nyarina, kasep. Awak Aki asa umur nyeri jeung carangkeun. Eueuh tanaga jeung sirah karasa berat. Upami kitu mah kita tos lami atuh teu damangna pintennya. Palang siang ditahan-tahan we teu dirasa-rasa. Cek Jang Topan rada curiga. Sabab memang pangawakan Aki Surasa teh kacida pisan lemahna. Geus aya kasep. Sanyana mah Aki teh geus aya 4 bulanna. Nanya kitu kada dirasa. Ya ayeuna geus teu bisa ditahan-tahan deui awak Aki teh. Lungse pisan. Ngadenge kitu ti akina Jang Topan meninggal ulang. Jang Topan mikir kumaha carana peke nulungan akina. Da tetep we najan nenjo sareatna geus kolot geus meujeukna ti lardunya. Da teu hade adu kudu dijujurung maut mah. Nya Jang Topan oge tetep we neangan akal tarekah. Pikeun ngubar ngaber ngubaran akina supaya cager deui. Jang Topan hadi tengah leos mulu kacai. Wudu husuna keranan. Sanggeus kitu der atuh salat sunat 2 rakaat. Prak ngadares Quran bari jeung hatena manteng kanu Maha Kawasa. Nanada supaya akina dicageurkeun deui supaya jagjag sabiasana. Sanggeus kitu nyoba-nyoba matakeun ilmu nu kungsi diajarkeun ku kersan ajengan Nurpala. Jampe paranti nulungan anu gering. Sabada dipetakeun ku Jang Topan, terus dikepohkeun ditiup kana cai herang, saung dibikeun ka akina. Aduh. Leut geraki. Cecek Jang Topan bari jeung nyangkeh punuk akina ku leungeun kenca. Ari leungeun katuhu ngasongkeun wadah cai kana biwirna si Aki, regot. Aki Surasa nginum. Ukur 2 uyup, terus ngarahuh bangun seunggah napas nage karep. Jang Topan ngahulang. Panonna melong deui ka akina anu ngahenen bangun keur ngarasakeun kanyeri. Lila kulila reup Aki Surasa teh peureum bangun anu nikmat sare. Malah kadenge kerek nage lalaunan nyeh Jang Topan seuri, hatena ngarasa bunga. Sabab ceuk pikirna, tangtu kasakit Aki Surasa teh ngurangan. Lapad-lapad jampe anu kumanehna dibacakeun tadi, pasti mati diijabah ku Allah, dikabul sapamaksudan. Mugi-mugi we Allah marengkeun. Kitu berentes ning hate Jang Topan. Kulantaran sidik pisan keur sare, terus we ku Jang Topan teh ditinggalkeun ka dapur.
Jang Topan kaprak-kaprak popolah di dapur ngaliwat nyeun dengan sangu naheur cai jeung nyeun ramuan obat kampung keur ngubaran akina. Eta kabeh dipigawe kalawan ikhlas, kalawan hate anu pinuh ku pangharpan supaya akina cager deui. Mangsa alam harita teh khususna mata poe geus luhur. Lamun diitung-itung ku mangsa mah meureunnan kira wanci rumangsang, panasna teh keur meujeuhna moreret, da kaparangan usum halodo deui. Angin gunungna hiliwir nebakana tatangkalan. Daunna pating aroyang kawas anu ngagupayan. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna, bangun anu galumbira pisan. Sawareh-sawareh manuk teh pating kalapar silih udag jeung baturna. Terus euteup, terus atuh silih pacok. Dina kaayaan kitu, kalayang aya manuk gagak coy euteup atuh dina dahan ki padali anu aya di peupeur imahna. Kalau kalayang deui atuh manuk kerak treup euteup dina suhunan. Manuk gagak kakakokok disada ditembalan ku manuk kerak. Keur kitu teh kadenge deui sora sit uncuing ti kajauhan. Beuki lila beuki deukeut sorana teh. Oreng si manaha oreng disada bari jeung hiber kalayang kaluhureun imah si Aki. Astagfirullahaladzim. Nah, bet jadi rame sora manuk kieu kila-kila naon ieu? Cek Jang Topan bari jeung dung nangtung. Terus kaluar bari jeung alak ilik. Breh sakadang kuda keur nyatuan di pipir imah. Di luar teh panas pisan, meunih ngerenggeng. Tapi aneh, karasana asa salomrek ti isin. Rame teh ku sora kitu we sora manuk. Tapi mata keung beda pisan jeung biasana. Sabut kitu ngan kadenge sora anjing ajag anu babaung ti jauhna. Ditemadi ku manuk koreak pating kareak. Atuh kalah beuki nambahan keung, malah bulu punduk Jang Topan oge muringkak. Bus we kajero deui panto dipeunditkeun launan kebat muru ka kamar akina. Maksud teh arek nanyakeun nah kila-kila naon ari anu kitu. Barang gok teh ka kamar akina, Aki surasa jiga nu keur tibrak keneh sare. Kaayaanna anger kawas tadi waktu tas diinuman teh ku Jang Topan. Atuh Jang Topan meuni teu wani di ngahudangkeunana. Laka terus we. Simutna teh dibebener bisi tiriseun basana teh. Leos dewe Jang Topan mah kaluar. Terus diuk dina batu duareun sauk imah. Jang Topan ngadaweung di luar. Nanggei gado bari jeung ngalamun ras atuh inget ka guruna, ras inget ka indung bapana anu geus teu aya di kieuna. Bet rada ngalenyap kana hate, aya rasa sedih, aya rasa ngalangsa. Hirup teh asa nu geulis. Gusti nu Agung. Upami teh mah aya kadepun biang kalihpun Bapa meureun aing teh. Moal kieu teuing komo mun Bapa anger jumeneng keneh mah jadi menak. Jadi manor besar meureunan moal ngalaman apruk-aprukan di leuweung. Paling teh ngapruk-ngapruk tadi kebon enteh. Kitu cek genesna hate Jang Topan. Namang saharita. Keur meujeuhna ngumbar paniningan. Ngawawaas mangsa keur budak. Tina dasar didongengkeun ku akina. Anu teh kungsi ngalaman bagja. Da kalah tunggara jeung tunggara weh. Mangsa alam terus nyarelek panuna. Panun poe atuh bis panceran. Jang Topan lilir, manehna inget kana kewajiban. Terus kacai heula geus kitu prak ngalakonan heula salat lohor. Ditungtungan ku ngadua nanda kanu kawasa, sangkan akhirna dicagerkeun deui. Rengse wiridan bus deui ka kamar, nempo akina anu keur sare,
Barang bereh angger keneh kawas tadi seetik gede aya nurobah. Jang Topan penasaran manehna seleuneu ngadeukeutan leuwih deukeut. Geek diuk dina sisi depan. Ragamang atuh leungeunna kana dada akina. Bet jempe anu kaketegan. Cebeng Jang Topan harita. Hatena jadi harewang. Sok sieun aya naon-naon. Jajantung ge jadi ratu. Kunaon Aki? Aki? Okna berijeng terus mariksa awak Aki Surasa. Eueuh tanda-tanda kahirupan. Dina awah hingku penasaran Akina digeungkeun diguyah-guyah kelah oyang kabeh awak si Aki Surasa teh. Dengek atuh daek teu daek Jang Topan cerik baun anu kanyanyerian. Handeueulna kabina-bina. Ari ras kula lampahanana anu teu surti teu ngarti teu nyaho kana tanda-tanda anu rek maot. Jang Topan ngabangi kue sorangan berijeng nyuung kana dada Akina. Sasambat estuning mata kuatir jeung nalangsa. Naon-naon anu dipikasieun dipika hariwang ku manehna. Kalah jadi kanyataan. Akina mulang ti heula barijeng teu amanatna naon. Kalakah kitu ngabebenjokeun jiga nya arek sare. Ari pek teh sare anu panjang salawasna. Pindah alam nyerang mangsa anu sampurna. Mulih kajati mulang ka asal. Geus tepi kana titis tulisna dicana kuno kabungan. Kulila Jang Topan sadar yen manehna geus nyieun kasalahan. Salah eta pedah eta geus nyieun cerikan anu maot. Padahal manehna nyaho naon hartina maot? Kamana tuluyna ari roh Aki Surasa? Eta kabeh geus kanyahoan elmuna ku Jang Topan. Tapi nah harita kalakah ceurik Jang Topan ngomong sorangan we berejung susutan Cipanon. Aki, abdi teh hapunten abdi can tiasa mulang tarima. Aki kalah mulih manten kalintang abdi abotna. Sanes abot di kanton pupus nanging abdi hanyelu teu acan tiasa mulangkeun kanyaah kasaira Aki. Mugi-mugi Gusti nampi kana iman Islamna. Nah punten sagarupining dosa perdosaanana. Nasihan rahmat di alam kubur ya Allah. Ditebihkeun tina sagala rupi ajab sareng siksa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu cek Jang Topan. Bari jengluk tumungkul atuh jina awakna Aki Surasa. Nya larar geus ngadakeun kitu mah. Lengan Aki Surasa di bener-bener sina numpang dina lambutna. Lambut teh alias beuteungna kawas anu keur salat we teu beda. Rup atuh dirurub ku samping saaya-aya. Jang Topan ngarahu. Manehna mikir naon heula anu kudu dipilampah. Nyusulan batur ka lemur anu sakitu jauhna. Mustahil sabab perjalanan moal cukup ku 5 jam. Nah di pulasara bae ku sorangan kitu bingung deui bae. Sabab naon sabab Jang Topan can ngalaman pisan mulasara mayit. Malah nempokeun ge acan. Geus nyaho ari syarat jeung ruku nama. Jeung ruku nama da ceuk ajengan oge ngan aku ngan ukur 4 perkara. Kahiji di mandian, kadua dibungkus, katiluna disolatan, kaopat dikuburkeun. Tapi kumaha praktekna can kungsi nempo Jang Topan teh can kungsi aya nu mamatahan. Kumaha atunya? Tapi da kayaan batan sakieu samporet. Nya sakadugana we cek Jang Topan ngupahan maneh. Nya sanggeus kitu mah terus atuh kaluar ti kamar. Jep atuh hadita keneh ceng kana pacul terus muruk ka pipi imah. Milih tempat anu deukeut tangkal ki hujan. Terus ngalitaneuh keur ngubur layon akina. Jang Topan anu keur tunggara
Manehna mulasari layon aki Surasa ku sorangan we. Sabisa-bisa we da eueuh anu mantuan, eueuh anu ngelingan. Arek salah arek bener kumaha ceuk sorangan. Tapi alhamdulillah akhirna mah teu burung rampung. Rengse tepikeun kanu ngurupkeun. Jang Topan nepikeun ka ngalungsar bakat ku capek. Lantaran bak-bik-bak ku sorangan, ti mimiti tung nepikeun kalaksasan teh. Aduh. Alhamdulillah geuning teu burung rengse ngurupkeun aki. Hampura abdi teh aki babot sapanon carang sapakan mugi jemar hampurana. Dengan sakitu kamampuhan abdi teh aki. Cek Jang Topan ngomong sorangan bari jeung reumay ku cimata. Pasir bentang anu ngajegir katara bengras kasorot ku cahaya mata poe isu. Dang-daunan anu baseuh ku cai remis ting gurirap katojo ku cahaya sang surya anu semu beureum. Horeng si manaho horeng. Waktu cukup mangsanya kapan can para pamirsa? Ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah urang sami-sami Bandungan ya carita. Mangge di atuh baris maruruh bagian anu ka-37 lo nya. Hatur nuhun kumarup perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.